Cik, lamun heueuh teteh segala bisa. Karena naon di sana karena naon kalau alat musik karena naon? Alat musik dong. Duh, alat musik gagah. Serat trompet bisa. Bisa. Bener karena Bisa. Coba cik lagi serat trompet mah. Tapi heueuhnya Kali ini. eta tungtungna ngaguing gitu kunaon di eta mah petna ka situ. Lain iya kena tapi mah bener. Kan biasanya ari trompet lu gitu masuk aya genang bencanya. Tah, aya mah genangna aya tuh. Ayo urang kolaborasikeun mah. Jadinya da iki resep kana silat teh kana Pancasila teh. Cing mah dasar goong. Nah, genangna aya, goongna aya, trompetna aya, mana bencana 1 juta. Loh, 1 juta. Mun era mah makan geus kolot ieu. Oh, sanajan kolotnya kudu bawa apa nggak bisa atuh. Jadi teteh narompet. Aduh narompetna, genangna aya, goongna aya, mana bencana. Nah, gitu 1 juta. Jadi Artinya maksakeun. aduh, sok kadinya. Ya, inilah kolaborasi antara trompet manual dengan medium yang akan naon eta karana teh? Mencalnya kata. Siap. Yuk kita saksikan. Awas. Hai atuh. Hai. Hai. Nah gitu salam. Mesti batuk kemencekakan disepak sama tuh. Tong lila teuing mah trompet bagus baruan. Ngap aing. Apa teteh ieu di mana-mana ge lamun arek makalang teh kudu hormat heula. Tong lila teuing tet set jepok geus we kitu. Karunya dilatih menegas kembung gitu. Oke, so siap. Hoi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sesemana panjang ting trompetna atuh. Ada aing ge cek aing ulah panjang teuing si eta mah kitu. Modar we mah tutu. Hanyatkeun. Atuh bah ditu we sateh berat dirinya mah atuh. Tadinya. Nah, pingsan. Mana? Lah, pasti kalau nya tadi geus pisan ini kayak lu ngajak ke mana? Ngampur ka cekel deui ai. Tong dilepaskeun eta. Lu kabeh. Eta na tong kubur dilesotkeun can biru. Pentila. Alus. Obat karek udang sana. Bener Ih, ya. mata manggil kabeh. Capeknya lain capek. Kalepasan karena tungtung speaker aing mah. Teu paling engke balik ke tungiran. Aing dewe tungiran aing ngapa dikurangan mayat yang urut eueuh. Geus teh.